angkat langsung. Angkat. Komen tapi namanya. Iya, angkat langsung. Biasa tuh lah. Diangkat. Ukti guys, itu teh. Kurang tambahkan deh hiji deui. Bentar ya. Tambahin lagi satu lagi. Ukti 2 guys. Wow, banyak. Wow, banyak. Banyaknya. Angkat. Mau kenalin dulu nih temen aku. Hai, namanya siapa? Oh, satu lagi diangkat. Satu lagi no, ini Teh Ara. Waalaikumsalam. Ini satu lagi. Halo. Waalaikumsalam. Jadi kurang gombalan, kurang adu gombal ya jeung berbek ieu nya. Kira-kira kumaha ya terusan aja. Terus pantengi terus santri Sunda. Pantangan Mundur. kegokilannya. Jadi tentu orang terek ngadu gombal ya jeung teman-teman urang. No baru iya, baru jengkol. Ih, Mohon jangan berisik atuh ulah sabari amuk-amukan didinya. Segala diamba bereskeun. bedak adat. Buat tere bedak adat. Can ge mulai itu. Sanggeus digombalan sadat-sadatan. Tujuan atau tanyakeun tujuan ieu teh rek naon PC. Di ieu nya teteh ukti anu gerilis anu pokona cantik tuh tinggali atuh baju nage belang sarua geuning. Janjian gua tuh. Terus orai naon? Fokus orai naon? Orai naon belang teh? Orai piton. Lain. Orai belang. Orai belang. Koplean. Kopol. Jadi Kopol teteh orang kapal. Jadi orang teh rek ngagombalan. Kira-kira gombalan Mang Deli teh kos kumaha ya? Kumaha? Rendah, sangat rendah. Kumaha gimana? Pancan gombal lagi. KO lah. Eleh kurang mah. Anu mana ya? Yang mana we? Dua nana sikat. Sikat. Oke. Namina teh Teh Rina sareng Teh Ara. Ya. Kan tadi pan urang boga kontakna bener mentak bae. Nah, anu hego naon? Umi keur bobo. Nah, jadi teteh era ya lah itu pakeun urang teu nampa manehna mainan nampa urang licik. Non bedana teh non bedana neng sareng cadar. Maksudna? Wah, tuh hiji-hiji ngajawab nang. Tim hore. Tim hore. Ayo jawab Terina jawab. Ya kalau sadar makan benda mati. Benda mati. Kalau kamu masih hidup, oh gitu. Terus so sweet amat atau jawabannya? Coba Teh Ara, naon jawabannya? Kalau pertanyaan begitu tuh sama sadar kalau sadar itu apa bisa nutupin luka kita Ya. kayak namanya Kalau kamu bisa nutupin seluruh dunia, sama dijawab beda akhlak emang.
salah pokoknya jawabannya salah. Nu bener kieu. Arek bener ge salah. Ya, Kamu jelas. lamun cadar. Assalamualaikum. Ayah saya mah Jalik. dia aya keur ngagombalan ukti abdi teh. Aku nyaman. Ada kasus di sini. Iya, kenalin ini. Kenalin ini. Ini. Oh, Benih kos Oscar. Jadi teteh, dia teh apa bedanya cadar sama teteh? Dia jawabannya salah pokoknya nama. Jawabannya nu benar. Lamun cadar mah selalu nempel di teteh. Lamun teteh mah selalu nempel di bagian oleh kumaha dak bagian oleh enak. Dengekeun. Ari nganggo teh kieu dengekeun. Assalamualaikum teteh gelis ukti. Ih. Ukti teteh gelis. Dah. Kalau mari peci jeung Mang Oleh mah teu kedah ini babet-babet. Koneng Ya, Mang Oleh tarik pantun jarang-jarang mulai pantun ya. pantun sih kok pantun? Salah. gombal. Gombal. Bener. Oleh tarik gombal. Leungeukeun mah. Teteh. Teteh itu dari Badaya. Ya. Kan ieu mah timbul gombalana dina hate lain dina ucapan. Mun. Oh, jadi Lamun dina lamun bijil dina hate lebih meresapi. Mun. jadi palawur mereka Mohon. salah ngomong gitu. Dangukeun atuh dangukeun. Teh. Daunnya. Jadi ngarah eleh bu. iya mah ada. Oke. Aduh ieu katanya. Aduh. Teteh. Teteh tadi alah. Teteh. Terang perbeda nanya. Teteh sarua jeung langlayangan. Cara dengan layangan. Teteh ibarat langlayangan. Apa langlayangan? Anu sok dipentang dikedut. Lamun yang menang berean. Tong ditarik mah sok eleh. Ini baik. Itu jombalan naon maksudna eta intina teh. Teteh seperti langlayangan. Nah, terus Heeh. Terang teu kunaon. Kunaon cenah. Nanya makan terang teh nyahungeun eta tadi ge nyahungeun. Ya, mantak teteh disebut sarua jeung langlayangan teh kieu. Ibarat geus pegat akan kukotok. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の dreaming girl Napal kotok. Ibarat ngaran kotok teh nyaeta diberi, diubel, dikejar sampai jauh terus bakal diberi di kotok. Meskipun yang sang ditatangkalan akan kuteterekelan. Guys, Inggris itu keren ya. keren tuh.
Oh, Keren, biasa Bung. aja. Biasa aja kata Bung juga sekarang emang Bung bikin. Eta dina hate. Bikin. Halo. Allah meno. Assalamualaikum. Terpercaya deh si Abu. Adek deh guys. Haji Ukuy, nggak gombal Haji Ukuy. Kuya langsung. Teteh. Badai direngekeun mah ya. Badai direngekeun mah. So, ya rengekeun ya. Pasti menang orang sih guys. Pokoknya dukung terus di komentar ya guys. Dery Darmawan. Can mulai mulai ieu. Oh, atuh hayo. Pas dipang alusna urang nyahoan. Simple tapi ajib ya. Percaya. Teteh, Menunggu orang. naon persamaana teteh jeung Kunti. Eta disebutnya jeung Kunti. Jawab boleh Jiji. Jawab teteh karunya teh. Gak ada persamaannya katanya beda aja. Nah persamaannya coy. Hah? Nah, bener apa enggak tah? Salah pun. Naon. Ayo nyaho gitu teh. Ya. Anu benar mah kieu ya. Sama-sama menyeramkan. Itu juga di Pareuman sih mah. Pareuman. Aduh, di mana? Parah. Waduh. Mana? Eta teh cajang calon urang. Pacet murahnya simpel tapi ajib. Pokoknya mah Pasti guys. benar murah. Jempol tapi anjing. Goblok menyakiti hati. Lu kan kene urang. Tapi orang sih menang bakal. Pasti anu setuju sok tanya tadi biasa anu menang urang. Tanyakeun. Nah, mana dukung dari Darmawan. Iya tadi. Tanyakeun. Gaya bubukaan, orangnya bisa bubukaan mah. Jadi kayaknya kalian pilih di bawah. Arek embub oleh apa li? Li. Nah, pasti orang menang. Numpang loba nangaran di komentar. Anu loba ngaranna di komentar berarti eta Menang. Juara pasti loba. Embub. hadiahna pernah naon? Hadiahnya menang. Me begeng. Aing nunggu. Pokoknya bakal aya keseruan di arurang. Dia emang gagal soalnya si Mad Agung parah eta. Main nama lain kan gombal. Sama nyisieun bagus Jadi hari kieu nya hari kumpulan ieu mah terus teu aneh jadi kieu. Jadi Anu malah lebih aneh. Geung ieu geus teu aneh. Malah lebih aneh. Tinggal eta respon langsung diparima. Bener mana Bu? jadi kayak orang yang hampura kayak jelema ieu soalnya si Abu bego. Sarwakeun jeung Kunti. Pokoknya like, comment, and subscribe. Ada akhlak. Gak ada akhlak.